فمن أظلم ممن افترى على الله كذبا lain nanyakeun saha anu leuwih zalim lain sebab anu leuwih zalim aja ditanyakeun ge moal aya eueuh hiji jelema anu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba tibatan jelema anu nyieun kabohongan ka Gusti Allah ngabohongkeun ka Gusti Allah majar teh aya pangeran salian ti Allah eta tanu panggede-gedena jelema zalim lamun hayang nyaho jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu dijieunna ku Allah tapi nyembahna lain ka Allah pangzalimna sakali deui abe kadenge ku cilisya jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu dijieun ku Allah tapi nyembahna ka bayu ka kayu tapi nyembahna ka batu eta nu pangzalimna nyembah ka kayu ka batu bahkan geus jelas aya deui nu nyembah ka jabatan eta jelema nu pangzalim-zalimna mah jelema anu boga sesembahana jabatan nu pangzalim-zalimna mah jelema nu boga sesembahanana teh harta meme hudang geus hitung duit meme hudang heh nya nama nyana ye mun keur hees dibere duit dihitung bari peureum eta jelema tolol eta komo hudang mah kan kulator geus hareup geus poho ka salat poho ka zakat poho ka sagala rupa eta kan upang zalim-zalim nama jelema nu mangeranan salian Allah boga tekadna ge urang lamun teu boga ijazah mah teu hese dahar maca dua kalimat syahadat geus ya emang ijazah nu mere dahar tuh urang lamun teu boga jabatan mah teu deuk kumaha jabatan pake tatanggelan ku manehanana jabatan cing tahta pake tatanggelan eta mun hayang nyaho ka jelema nu pangzalim-zalimna tah jelema anu diciptakeun ku Allah nyembah lain ka Allah nyembahna ka patung nyembahna ka kayu nyembahna ka batu nyembahna ka jabatan nyembahna ka harta nyembah ka salian ti Allah boga rarasaan bahwa eta teh boga kakuatan rarasaan teh harta boga kakuatan rarasaan teh dunia boga kakuatan rarasaan teh jabatan boga kakuatan asa aing sagala rupana boga kekuatan patung boga kekuatan harta ka keris keris ieu mah mantak di pandian bae gua itu menang sambarangan ieu mandianna ge kudu tanggal 12 bulan Mulud bae jeung di pandian ge kudu make endog 7 rupa endog masyaallah karim haju di huutan saeutik make kembang 7 rupa kembang haju pandianna ge ieu mah kudu sareupna teu menang sambarang teu meunang kadeuleuan ku sasaha jeung kudu sataranjang mandianana ge teu meunang make pakaian ya Allah ya Rabbi atuh saya jurig hayang kos kitu kumaha atuh eta kos kitu percaya bahkan aya nu percaya ka cincin sagala lain sambarangan cenah cincin ieu pernah dicoba aya awewe ditanya aju teu daekeun nembak lah belum tahu dia sekali dia nanya tedek nembalan 3 kali ini sama jauh utama ke 3 kali tedek nembalan kenapa diketrokeun jaga bener-bener eta mengudag-udag lain talaga Masya Allah diudag terus sama cincin manjur jasa parah jasa lalu layak jauh Kangjeng Nabi langsung ti Gusti Allah faman azlamu mal aya jelema nu leuwih zalim mimman iftara 'ala Allahi kadziba tibatan jelema anu ngabohongkeun ka Allah pajar teh aya pangeran salian ti Allah padahal mah pangeran teh panu nyieun langit bumi katut eusina Allah lah anu urang kuari dihirupan ku Allah sakedeung deui urang dimaotan ku Allah bakal menghadap ka Gusti Allah kunaon nyieun sesembahan salian ti Allah patung, kayu, batu, dunia, jabatan, cincin,
segala keris dan lain sebagainya. Cenah kiai aya tepan para wali mau keris. Hayu kumaha? Lain neangan kerisna datang sorangan. Henteu percaya ka keris. Sakumaha Kangjeng Nabi Musa alaihissalam diberi tongkat. Emang hayang Kangjeng Nabi? Henteu. Diberi tongkat sebagai tanda kewalian. Kangjeng Nabi Musa sebagai tanda kerasulan. Sebab di dialah engke bakal timbul wahyu-wahyu Allah. Kumaha sakahayang? Ti Allah. Apa percaya kana tongkat? Henteu ka Allah. Jadi orang kuari mun boga keris pasti masalah. Ngan bosok di pandian. Kalau di pandian atuh keris di pandian aya numpukan atuh mandi. Teu kira-kira. Masya Allah. Tah ulah, geus bagus banget ulah. Geus bagus banget ulah kos itu kos. Aing tapa cenah teh waduh di kuburan eta ngarep-ngarep datang keris teu datang keneh bae. Sugan aya batu atuh nu ragag jaeuh. Heran aing padahal geus 40 pepodul peuting juga aya batu atuh bebeja ka urang tek ragag gitu batu buade gitu. Langsung ka huluna habek. Padahal napaan nu kos kitu. Tapak mah lain kos kitu, tapak mah ye. Nu tatadina urang can ngaji teu daek salat barang ngaji urang tapa hasil tapa urang jadi daek salat eta hasil tapa tanggal nu tatadina urang teu daek berjamaah hasil ngaji tapa 2 jam tapa teh diuk itu keur tapa ngaranna itu bari ngawudukeun tadi saya teh tah hasil tapa na teh haju hayang berjamaah eta tapan hebat. Anu tatadina urang teu hayang sodaqoh barang mantes tapa daek sodaqoh. Nu tatadina urang takabur barang urang ngaji jadi tawadu. Eta hasil tapa ngaranna. Terus kabelah dieuna cenah bejana Kangjeng Nabi maluhur teuing meureun nyarita Kangjeng Nabi mah para wali we atuh ieu teu penting teh mentang mata nya nama tarasare tafakur ibadah ka Gusti aing nurutan nurutan ti penting teh salat atau maca sholawat tah eta hasil ngaji aya hasilna nu pasti ieu mah lain keur mondok mah tawadu barang jadi kiai takabur itu bisa ditanya ku masyarakat tadi nama aja keur susah mah nya teh tawadu barang boga mobil kacana ge nutup nya hideung nih kacana Masya Allah karim jadi berubah barang jadi kiai teh tadina mah keur can norekat mah ieu teh jelema teh buat tawadu barang norekat ku ari teh jadi takabur. Kok jadi kos kitu sih? Tadina keur can norekat mah ieu teh bagus jelema teh, tapi ku arina aing liwat teh rek nanya, "Ye, ahli Allah ye." Ye, sia mun hayang nyawa ka wali ge aing ye. Cek masyarakat kok jadi tolol kieu teh. Tuh, jadi berubah urang teh ieu hese. Kuduna makan hai torekat mah ulah nyaritakeun bisa hiberna ulah nyaritakeun nyaho ka alam gaibna ulah nyaritakeun soal kos kituna berubah jadi hebat ibadahna berubah jadi bager tiis eta kan mun aya di lembur kehadiran manehanana tiis eta bener-bener ahli thariqah ahli Allah tapi lamun kehadiran seseorang kemudian hareudang jeung ieu ribut jeung ieu boga masalah atuh lain ahli Allah nu kos kitu mah ahli nafsu mah tinggal dicirikeun gitu bae tah mah. Ayo di lembur bah zikirna ge moal di wadenge ka mana-mana. La ilaha illallah. Hoi. Ieu mah guru tarekat maneh di rantai tuh. Ieu kan cenah zikir atuh zikir teh sia bae heulana ulah ngajakan batur ieu tah tetangga aing jadi huntu goblok. Zikir mah zikir bae udah kitu ja abuya kurang kumaha luhurna ja teu kadengekeun aya fitnah ja abah ucu dicaringin kurang kumaha luhurna ja teu ngade aya fitnah tuh ja kiai anu di Garut ajigan imam ja biasa bae kunaon kuari ahli tarekat jadi fitnah ku gandengan ku zikir beuh eta tangga nu kieu bae ngomongna aing mah malam Jumat baca nyilip yai
zikir buandeng atuh milu bae teu hayang aing jelema ge jakos kitu cenah ieu atuh mamang meureun nu salah nyana nu salah geus ku aing mah cenah mun ke malam Jumat zikir teh mah golok ye pana jeung kieu atuh fitnah ngaranna teh lalaunan bae sih zikir ulah sok kadang iku batur matak naon lalaun kan kita tetangga teh kaget itu si naon teh harewosan gitunya minimal kan nyana nempo di jandela jadi ai gandeng mah kan greget batur ai kitu mah harewosan kan aing penasaran naon nu diwirid sih kan gitu kan nyana ke nurutan di imah tanyakan ku pamajikan kak eta naon jaki kituan tetep baik lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah lamun lain dicekel ku ahlina timbul fitnah DPR lantaran kuari nu nyekel tahta DPR lain ahlina encan marejihna jadi DPR jadi fitnah di masyarakat bae lama jadi DPR teh rapi komo petilu mah beuh kan ngaraji ka dieu ka Abah zaman Haji Said almarhum zaman Abah Haji Suud di dieu minggu teh DPR teh mereka kopiah, mereka batik, mawa kitab DPR petilu. Bu di Tangerang lamun aya petilu teu make kopiah dicerekan ku nya. Ini partai Islam, bari ngebohong-ngebohong. Jangan makan sedep kan gitu. Kuari mah DPR teh ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim, ya Karim. Tuh kan. Ieu mah keur carita mangga bae teh mah haknya ngan deuk kumaha percayana urang ka DPR sebab dicekel lain ku ahlina eta keur carita di negara terus kaluhurna sabodo sia teh mah terusna aing mah ngan poster doang ieu kuari agama dicekel lain ku ahlina atuh bal beres kuari toriko lain dicekel ku ahlina toriko mah urusanna gaib batin ulah kudu disebar-sebar engke jelema nanyakeun sorangan lain disebarkeun marilah kita ijazah tariqah kubra tariqah kubra aju nu ngomongna setuk tariqah kubra sarariah jasa tuh kudu tariqah mah langkahnya na bertariqah ucapannya na bertariqah pagaweannya na bertariqah sebulan, setahun, 2 tahun, 3 tahun teu kudu dicaritakeun jeung lain kos kitu toriko mah engke naranyakeun eta si jelema bagus amat bager amat ngan kikituan ulah yang dibaguskeun ulah dibageukeun ieu mah dampakna bagon urang lamun kos kitu mah aing kos kitu hayang dibaguskeun atuh ngaranna tah mah lain toriko syariat keneh terus ibadah ka Gusti Allah penting mentang mata aya jelema anu perlu ditulungan ribut ulah bola milu lain bidangna kena antep urusan dunia mah mangga bae urang mah kuarikeun geus beralih ngadadahan syariat urang melalui toriko urus we heula toriko engke jadi perhatian manusia kok beda sih beda kadeuluna lain deui anu datang ge Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah thariqah. Ih, atuh sanes ijazah thariqah ka dieu teh. Sakali mah teu, 2 kali mah teu. Terus lamun endeu teh mah ditita anu heula mun nurut karak. Bener berarti. Ieu mah lain. Waalaikumsalam. Abdi teh bade ijazah thariqah. Wah, emang ieu mursyid. Entos ulah ka mana-mana. Teu aya deui nu mursyid iwal ti abdi. Bahkan haji nage kuari geus digelaran haji mursyid. Abdi ngaranna haji mursyid, gelarna gelar mursyid, abdi teh geus mursyid, geus pangmursyid-mursyidna. Bejaan masyarakat kabehan. Tarolol goblok, tolol boloon. Naon ieu tah? Ai, fitnah. Tenang, bari coba. Panti ditu nage di mana-mana dimarahan ulah marah toriko di mana-mana batur teu silaturahmian di mana-mana batur ngomongkeun ulah ngomongkeun eta toriko ieu mah lain batur encan marah can goblok
Teu bisa sia teu jadi anak buah aing. Goblok sia mah, sujud sia. Sujud sia, lamun teu sujud awas sia. Ku galedeg sia. Toriko sih kos kitu. Enak. Nah, mantep besi aya di lembur-lembur ngembang-ngembangkeun toriko segala gandeng-gandeng zikir geus ulah dituturkeun. Fitnah. Tenang toriko mah ngabagusan lain ngagorengan lain ngapitnahan. Teu meunang ngajakan toriko mah engke loyog sorangan. Loyog sorangan hayang wauh ka Allah. Urang teh ka mana? Ieu neanganana. Waalaikumsalam. Abdi teh ngaos entos di anu santri atuh boga ngan hayang wauh ka Allah. Teu bisa wauh ka Allah baca kula kencan wauh ka Allah. Kitu toriko. Ieu mah lain. Ya hayang wauh ka Allah. Makan. Ai can wauh ka Allah mah tuh hararese naon ge. Ya geus bertetangga jeung Allah. Da ubal kebal ngabesan di budak jeung Allah. Sial dah gua di toriko. Aduh ya Allah ya Rabbi. Eueuh. Digelar-gelar kos itu da aya toriko mah batin. Geus batin deui. Deuleu guru-guru urang nu baraheula. Engke gerak kanyahoan toriko mah masyaallah karim. Can gerak. Gerak teh kanyahoan atuh hese debak toriko mah urusan batin. Henteu kudu dipang-pang silsilah. Ieu budang ti anu teh juru mursyid pendi segala. Ai podol seron kitu dimursyidkeun. Masyaallah. Teu daeke toriko nu asli geus ibadah ka Gusti Allah. Ngawauhkeun diri ka Allah teu kudu kanyahoan ku makhluk eta toriko. Engke kanyahoanana langkahna jeung ucapanna jeung tingkah kok berbeda sih jeung nu sejen. Mana berbedana? Hiji teu daek ngridit. Kecuali neruskeun. Sial jasa toriko goblok. Dua dibere ku pamarentah badaekeun aya toriko. Moal daekeun. Wajen ku kumaha ge. Ulah nyaritakeun haram padahal teu kudu nyaritakeun haram jeung halal. Sebab naon? Batinna geus teu narima. Ya lamun aya kiai masih kene noriko masih kene narima duit pamarentah lain toriko teh batal. Wayab tulu toriko tuhu. Batal. Bahkan lain toriko na kiai na wayab tulu kiai uhu. Batal. Jadi walusur ila salian kiai. Wa huwa bajingan. Mas gitu eta. Ngan lain berarti ulah ieu keur cerita toriko atuh mangga bae rek yen proposal masalah mesin deuk atuh kehalangan kukul atuh biasa bae sih da cenah aing moal silaturahmi ka Ki Uci atuh lolos aing mah ditahan teh meret teu sia kae kecuali mere kiai ieu menang proposal hasil alhamdulillah 100 juta jang kiai bae teh 30 juta jieu tuh kabeh bae sih. Ulah. Tah, ieu keur carita. Sanu leuwih zalim. Moal aya salam dunya di masyrik tepi ka magrib nu leuwih zalim batan jelema anu nyin kabohongan ka Gusti Allah dengan ngabangsakeun syirik ka Gusti Allah yane nyen sesembahan tina kayu nyen sesembahan tina batu selain eta ge nyana masih kene nyen sesembahan nu lain eta lah nu paling zalim au kadzdzaba bi ayati moal aya jelema nu leuwih zalim nomor kaduana wali jelema tibatan jelema kitu nu ngabohongkeun ka ayat Allah ngabohongkeun ka ayat Allah padahal mah dina Al-Qur'an teh deuk naon aya kabeh geus diatur ku Gusti Allah dina Al-Qur'an urusan perpolitikan pakai Al-Qur'an
ketika jelema ngabohongkeun kana politik Al-Qur'an dipake lain politik Al-Qur'an eta lah jelema nu pangzolim-zolim. Carita perekonomian kurang kumaha dina Al-Qur'an nek nyaritakeun langsung tina Al-Qur'an asal bisa terjemahkan ku Kangjeng Nabi melalui hadisna, diterjemahkan melalui ijma ulama hayang sabaraha juz kitabna nyaritakeun tentang perekonomian yakni muamalah. Nah geus aya dina Al-Qur'anul Karim tuari teu make kana aturan Al-Qur'an mun hayang jauh pang jelema-jelema puang zolim-zolimna tah di haji kudu make aturan Al-Qur'an, tah bos kudu make kana aturan Al-Qur'an, tah jawara kudu make kana aturan Al-Qur'an, tah kiai kudu make kana aturan Al-Qur'an. Pokona mah jelema kabeh kudu make aturan Al-Qur'an dina bab muamalana eta jelema pang zolim-zolim. Denge ku jelis ya. Ulah dibedakeun ka batu. Jas ge kitu ieu. Kudu beda ka batu. Tah ieu Al-Qur'an tah. Aduh cenah aing kadung seminggu ieu ngaji. Sanu nita. Kadzaba bi ayat. Mun hayang ya jelema na pang zalim-zalimna mah jelema anu dagang karung teu make aturan Al-Qur'an, nyokot di pabrik dengan cara nyogok pang zalim-zalimna. Ulah neuleuh ka dieu. Tenang wae tenang. Oh pang zalim-zalimna. Oh. Masya Allah kari pengzalim-zalim mah jelema nu dagang teu make aturan-aturan Al-Qur'an online online teu make aturan Al-Qur'an teh mah nya online itu mah gitu barang-barang batur pret barang nu batur tah jeun we harganya nata langsung di online kan urang pesen lain nu nyana kirim duitna geus aya duitna karak dibelikeun duit eta kan lain nu nyana dijual ku nyana kecuali langsung ini punya orang harga dirasa dari sananya sekian saya cuma pelantara aja mau langsung silakan mau melalui silahkan melalui saya silahkan cuman jelaskan harga dari sana sekian. Jadi kalau melalui saya, taruhlah saya kasih atuh buat ongkos-ongkos pulsa. Ya, eta halal bos itu mah. Eta tina segi manajna, adapun barangna kudu dijelaskan deh keaslian, model kos kitu dan lain sebagainya. Online eta masih meragukan. Kuari mah kiai nu dagang online. Nu boga showroom HP kiai, nu online nage kiai, nu ngajakan nage kiai, anu ngajakan narakan nage kiai. Kiai. Lain padu sia. Kiai, ya Allah. Kamana urang kuari muntayang? Cik Imam Jalaluddin Rumi mah ketika seorang bayi lahir ke dunia, seorang bayi mencari ibunya dan hafal betul bayi itu tentang rabaan-rabaan ibunya. Mengharapkannya hanya cuma susu ASI. Tenang seorang bayi ketika ibunya menyusuinya, hafal dia. Naluri bayi teh nyaho. Etalah orok. Masya Allah. Gede saeti kebutuhanana geus lain susu tapi kuari mah roti. Dibere jelema umurna 5 tahun kita nyusu ka indungna moal da itu. Umur 5 tahun. Ya. Ceng nyusu ya, ceng susu malum ambung. Tapi lamun geus kolot di kos Haji Pendi hayangna nyusu bae. Tawa sial deh, tawa orang goblok tawa. Tawa teh dititake aya jahe ge main toel-toel teh. Nyusu dong, goblok kan. Iya mah orang bangkawareh mah orang.
Maksudna kieu cek Imam Jalaluddin Rumi, ku hari makan kebutuhanana teh roti. Umur 10, 15 tahun kebutuhan roti di negara nyana. Di urang mah tulain roti dangdeur. Di urang mah teh baheula mah asal geus non gitu ngabubuy dangdeur. Waduh, masyaallah haji bete teh bete. Urang ngadegi bete teh asana ieu nya naon kana mun kak bulu bete. Iwa dangdeur tolol. Tah, ku hari kebutuhan beda. Nah, ketika jelema keur orok dibere roti, terus bae dijejel-jejel roti, paeh roti. Cek Imam Jalaluddin Rumi. Kitu kene jelema nu dewasa dikeuseuh-keuseuhkeun ditanya suka indungna, emang teu beukieun. Geus teu beukieun dipaksa ka bisa paeh ku susu. Ya teu betaheun aletahna geus lain deui. Nah, Allah nyieun seperti eta. Kebutuhan-kebutuhan pribadi teh geus ditendeunan ku Gusti Allah. Letik butuhna susu, can butuh kana roti. Gede seetik hayang roti tapi ulah loba teuing. Ketika dibere roti atawa cawa Ambon sok bade kieu paeh ku cawa Ambon. Orok dibere cawa Ambon sok bade kieu teh. Ayo si ada lalap-lalap. Heuy, hadahar pabetere lintu. Ayo betere lintu. Dah. Eta kolot budak teh pokos itu. Ngaji ge sarua, orang cak Imam Jalaluddin ngaji. Ngaji ge sarua ari nu ngajina orok mah ulah jero teuing lantaran engke kadituna sakumaha orok mabok roti. Iya bangsa marabok yang mabok ngaji ya. Jadi kos kieu. Iya cak kula mah mabok ngaji sih eta mah. Ngaji kan milu bae jeung kula terus bae malam Salasa miluan Jumat Minggu milu bae. Ngan bangonna kos nu langleng teh. Kula ge sok mikir apa aing salah ya. Ingat ka surah Jalaluddin Rumi. Ini meureunanan mabok ngaji ka jeung kumaha ge. Jalangleng sia teu kadeung. Teu nyadar teh kitu tah. Sesuaikan jeung kebutuhanana. Sebab jelema teh kadar na sakitu ai urang mah kuari geus rada deres. Deres teh kumaha? Urang mah iman ka Allah. Berarti kan eta teh iman makan kolbu mata hati urang geus muka. Urang geus percaya ka Allah nu maha gaib. Percaya ka Kangjeng Nabi sebagai utusan Allah. Percaya kana surga, percaya kana neraka. Menang saha eta kos kitu? Disatukakeun urang aya jelema nu palinter, disatukakeun urang aya jelema nu garaga, disatukakeun urang aya jelema wah hebat, tetapi teu percaya ka urusan ketuhanan Gusti Allah. Teu percaya kana karasulan Kangjeng Nabi. Moal bisa dikumaha-kumaha sebab teman numukakeun jeung nutupkeun Allah. Nyanggakeun sadaya-daya ka Gusti Allah tinggal ulah mikirannya anak, pikiran urang bae. Alhamdulillah masyaallah. Urang mah kuari Gusti diberi iman asli iman ka Allah. Neuleuh batur mah pangeranana teh kayu, pangeranna batu, pangeranna jabatan, pangeranna tahta, pangeranana duit. Segala urang mah alhamdulillah. Mantap kieu ngaraji ka dia emang baroga duit hapting. Aing nyaho jasan teu. Sakira-kira ieu baroga duit jamal ngaraji moal. Puncak kajian kumaha ge ka Bali ka ditu berkat teu baroga duit ngaji. Mantap susah teh ya kudu bersyukur ka Allah. Sujud. Sujud syukur alhamdulillah Gusti abdi dibere susah. Tambahan deui Gusti susah abdi. Supaya getol abdi ngaji ya. Ya. Ya Allah ya Rabb. Alhamdulillah. Masyaallah. Ieu. Eta tah nu leuwih zalimah orenganan jelema eta. Teu jaho ka sesembahan. Au kadzdzaba bi ayati. Pugu geus aya politik teh nu ngatur Al-Qur'an tapi dibohongkeun. Nu ngabohongkeun kana aturan politik Al-Qur'an eta lah jelema anu pangzolim-zolimna jelema. Padahal aturan-aturan perekonomian geus aya dina Al-Qur'an, tetapi kurang diabaikeun make aturan nu lain Al-Qur'an eta nu pangzolim-zolimna mah. Padahal mah budaya
geus aya dina Al-Qur'an tetapi teu make kana budaya Al-Qur'an mendahan urang make budaya urang eta nu pangzalim-zalim nama moal aya nu pangzalim eta geus cukup dina Al-Qur'an jelema teu ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu make sarua doraka ya Allah ya Rabb au kadzdzaba bi ayati atawa ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah masyaallah karim deuk naon deui dina Al-Qur'an ja aya kabeh tadi urusanana kan katauhidan man adzlamu mimman iftara 'ala Allahi kadziba urusanana katauhidan ka pangeranan teu percaya pangeran teh Allah diganti ku kayu ku batu diganti ku bangsa benda-benda iyalah jelema buang zalim-zalimna nomor kedua teu percaya ka ayat urusan anak politik ekonomi jabatan jeung sajaba hukum-hukum teh geus lain make hukum Al-Qur'an make hukum-hukum meunang nyieun buatan Walanda meunang nyieun buatan manusia dipake dituturkeun eta jelema nu pangzalim-zalimna nyadar urang ya Allah ya Rabb kudu kumaha atuh ieu jakos kieu tah nu panghebat-hebat makan jelema nu nyadar jelema teh lamun teu sadar padahal masalah ieu jelema edan ngaran geus kajen tah mah urusan negara geus kajen tah mah urusan perekonomian gede kuari mah nyadar diri bae nu panghebat-hebatna papan cek Imam Jalaluddin Rumi urang nyeungseurikeun ka diri urang eta hebat ulah kabatur nyeungseurikeun ai urang teu diseungseurikeun ku urang-orangan diseungseurikeun urang nu hebat mah Imam Jalaluddin Rumi teh sok senyum sorangan seuri sorangan nyeungseurikeun awak sorangan eta nu hebat mah sok geura bisa aja pendi ye beseuri sorangan kasunyum sorangan eta teh ulah disangka error eta teh wali wali eta bos ngan labas tetep kudu maka grogol kan kuduna makan kieu urang teh ya Allah ya Rabb geus ulah pikiran batur ulah politik ulah di pikiran ekonomi ulah pikiran budaya ulah pikiran dunia pemerintahan dunia gitu per DPR-an per MPR-an dunia perpolisian per TNI ulah urang behelanan awak geus sabaraha taun sia teh awak hirup di dunia geus aya kan 60 tahun saeutik deui ka target Kangjeng Nabi mun kurang mun leuwih terserah geus loba babaturan sia awak anu geus barali ka alam barzah jadi gagah-gagah ge tetep bae sia teh bakal bae tetep bae gajeun ku kumaha ge eta teh pasti jas aju ieu kuari neuleuh sia awak kuduna makan geus lantip ibadah ka Gusti Allah umur sakieu geus ulah aya kegiatan-kegiatan urusan-urusan bangsa nu teu paruguh geus wajar sia teh ngadeukeutkeun diri ka Gusti Allah geus ulah loba kegiatan da geus kolot meureun dahar sanajan teu puasa ge nya etika pake ulah jukrem-jekrem teuing nya geus kolot ieu geus atur meureun waktu teh jam 7 jam 8 ka masjid salat duha terus kabelah dieuna meureun mantep salat duha teh meureun sajuz bae mah maca Quran atau maca sholawat pantes awak sia kos kitu tah engke terus berjamaah memeh zuhur teh minimal saparapat jam deui ka jam 12 geus aya di masjid kadahanan sajam deui mah atau setengah jam pantes ya awak kitu kene asar kumaha magrib setengah jam deui saparapat jam deui geus aya di masjid ku pantes ya awak geus di magrib mah ulah balik ka isya tungguan naon matak naon dimaca-maca sholawat atau zikir maca Quran sia mah geus kolot ulah ibrag-ibragan cara nu ngarora geus beres salat isya geus beres witirna karak sia balik ka imah geus ulah loba omong brek langsung sare jeung geus kolot ieu maksudna engke jam 1 hudang deui
Eta be ngamalkeun ayat suci Al-Qur'an wa minal laili fatahajjad bihi nafilatan laka asa. Nah, geus itu ulah ngan sakadar dongengna be, teh tahajud teh 2 rakaat atau 4 rakaat. Tuluy neuk sarede saeutik sarede ke hudang-hudang subuh. Kitu sia awak pantes lamun kos kitu jaga kolot. Gua hari masa balikna ajuk ieu heuh sia kuduna makan kitu tawak saja. Tapi sia isuk-isuk aju kadeuna sia mah tuh mutak-metak kos karena itu keneh bae jeung serikeun awak urang tolol sia awak goblok tolol batur bagi saya di masjid lohor teh atuh sia masih kene main catur kan sia awak goblok tolol di kampak sia gua bari mawa kampak letik urang kan sia awak goblok tolol masyaallah sia awak nggak denge jadi tuh ayah awewe salaki nama waktu siapan etapan geus dirong bae sakumaha ucing garong masya Allah parah tiluna 7 lagi geus teu diondang deui datang bae ka ditu teh horenganan lain deuk lahlil sama deuk ngintip bae baru ka ditu matang puluh lagi ditanyakeun iraha matang puluh jaka tatangga mah nu pae teh tilok ngomong geus kitu horenganan aya herongan deui takan seung-seurikeun awak sia awak goblok tolol tira gaji siapa nyawa kuduna makan yang seringan awal sorangan batur jujur kuduna mah seserian teh isi awak ai batur bisa jujur ai sia teh bisa jujur kudaon sia ike batur ka surga sia ka neraka tah kudu bisa kitu tah hirup teh tah di sekolot mah sebenarnya mah kos kitu insyaallah batur mah bisa ngaji gitu ai sia teu daek ngaji sakalina sia mah ngaji teh ka ditu ditihang bae maksudnya lah nabe nyalande be gitu aya nu teu ditihang ge tapi pan kos kitu tah mah tah lain ngaji tah mah kos kitu mah setor beungeut be abe pajar tah awak seureurikeun kan jawab sia dibere 24 jam ku Gusti Allah sapoe-sapoeting teh tapi henteu pernah maca ayat-ayat aca kadanan atuh sajud awak sia teh ya Allah ya Rabbi sedengkeun anu bakal nungtun di akhirat teh pan ayat-ayat suci Al-Qur'an ayat suci Al-Qur'an teh engke teh pandai wujudkeun bakal jadi jelema kasep teh bakal aju ka urang teh nu nungtun bae cek urang cek deuk ka mana kasep hayu ka ditu hayu ieu saha hayu engke ieu saha ieu teh Qur'an teh sok dibabaca masyaallah karim orang ieu Qur'an nu sok dibabaca eta nungtun urang terus mau ka surga kan inaheun kana hatena ya Allah tuh sakaji pengen dia sia teh ditarungtun ku saha sia tuh kami mah boga ieu aing mah jauh nungtun nah tuh keur di duriana domino malun tungtun ku sia domino tah bener bae balak genep datang hahaha ini Pepen ya hahaha ini siapa ini temanmu ilain lah siapa eta opatan bae teh di juru iya langsung dicekel bae kaman aing jahanam atuh daerah lain jeje geus disadiakeun tempatna di jahanam ayo. Masya Allah. Merikak bulu aing mah. Tai. Sebab tadi di dunia kadzdzaba bi ayati. Kita tuh kurang kuari pilih-pilih besi urang jadi pedagang sing hade. Besi urang jadi pemborong sing hade. Besi urang jadi petani sing hade. Ulah datang ka asup ka ayat ieu. Jelema nu pang zalim nama moal aya. Nu pang zalim nama kadzdzaba bi ayati. Jelema anu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Eta teh innahu la yuflihul mujrimun. Sanyana kalakuan yani moal bahagia jelema anu berdosa geus puguh dina katauhidan wa anu ngimankeun ana lain ka Allah mangerana lain ka Allah. Jelas eta mah musyikun kafirun eta mah moal bahagia. Moal bahagiana teh moal ka surga. Nomor kedua ada jelema nu ngabohongkeun ka ayat-ayat Allah. Teu make aturan-aturan Allah di politik, di ekonomi, di budaya.
berbagai aturan-aturan teu make aturan Al-Qur'an eta mah la yuflihul mujrimun naudzubillah min setelah orang nyaho lalaunan introspeksi diri sama tadi kayak awak sia teh ieu di negara hirup teh kuari makan teu neuleuk ka neraka engke makan berhadapan langsung ngagebur na neraka kuat sia mun dibeulung di neraka tanya awak sia teh ieu teh pejabat haju aturan dina nagarana ieu sia teu make aturan-aturan terserah bejakeun ka awak jing gambarkeun ku mata hate alam akhirat tentang hudang ti kubur giring ka masyar timbang amal ngejembat di jembatan Shiratal Mustaqim ketika batur lalumpatan menuju surga nu hibar nu lumpat nu leumpang haju urang tinggalin boro-boro di akhirat menuju surga cacak-cacak urang dek berangkat ka tanah suci bae ge ka tanah suci batur berangkat urang teh sedihna luar biasa ketika datang ka jidah batur geus diangkut ka Mekah urang tinggalin sedihna luar biasa ieu kakarake kos kitu kesedihan urang ketika babaturan urang anu sebaya jeung urang geus kararawin geus boga anak urang angel bae deui eta ge sarua bae awak sieu ku nas-nas teh baturan sia mah geus boga anak geus boga naon sia can laku keneh bae ih goblok sia awak tolol sia awak kurang naon sia geus sia atupan aing ngaca mah kitu geus sia teh sabaraha jeung di soler mah kasep sia geus sarua bae tah ieu teh carita kasedihan ieu ke di akhirat mah batur luhiber batur lumpat batur lempang batur ngeson tapi datang urang tinggalin awak sia teh tinggalin di sisi jahanam deuk kubahas ya gambarkeun ku urang masyaallah kari awak sia teh pedagang ke aya aturan ada kapan dina Al-Qur'an cek dagang sia teh bener apa henteu ieu teh seakan-akan sia teh kan keur nincak di jembatan ngagelok bae sia eta ka neraka introspeksi urang mumpung hirup keneh aya keneh jeda waktu urang jang introspeksi diri urang teh ieu teh keur milih antara surga jeung neraka carana ieu introspeksi nah eta nu paling hebat bang urang ibadah nu paling hebat cek Imam Jalaluddin Rumi cek Syekh Abdul Qadir Rajab cek para aulia-aulia Allah eta introspeksi tafakur mun bahasa urang sia awak napa kurang diri sia awak jeung sedikit diri eta pugu sia teh lain kiai kok hayang di kiai-kiai seserian awak urang awak aing di kiai-kiai ku batur padahal lain kiai mondok teu naon teh berarti akan awak aing tolol kan aju ka batur teh pencium tangannya cium dong dibulak-balik bae eta geus jang modal jahanam geus aya di si eta dulu mati survei diri Allah ya Rabb awak sia teh naon atuh ieu derajatna naon atuh kamulyaanna kok make jeung hayang dimulia-mulia ku batur si awak nanaonan si awak batur mah tawadu pinter aya di nyana tapi teu ngarasa pinter gagah aya di mana tapi teu ngarasa gawe sugih aya di mana tapi teu ngarasa sugih ibadah ka Allah sakitu hebat tapi ngarasa can bisa ibadah ku bisaan batur mah deh urang mah kakarek puasa Rajab bae ge budak di online-keun salah sia kieu ngomong teh mah dek online bae kabeh sanagaranya hun kabeh masyaallah wallah alam puasa wallah henteu sebenarnya tuh iya kan kudu mah disumput-sumput sedekah tangan kanan kiri cek Kangjeng Nabi ulah nyahoeun eta teh maksudna naon kinayah ulah dibeja-beja ieu mah sedekah lain geura bikeun ke cenah jelema lain engke geus kumpul kabeh ka arah geus karumpul kabeh merena ge soting ya tah geus kos kitu geus teu bagus mendak model toriko disutong-suting sutang nah naon urusan batin kok dizohirkeun sih lain kitu ya geus saralah mendak hasilna kuari torikoh teh dunia hasilna dunia takabur hasilna kuari jekrem hasilna kuari pemarah hasilna kuari sombong hasilna kuari ribut torikoh teh kosi naon eta salah langkah
Jadi aya aturan-aturan ieu syariat kieu tariko engke kalau komo geus dibere hakikat. Urang dibere hakikat kan kabeh ge berhakikat. Ya urang mun nyaritakeun hakikat ieu teh kan tajalli Allah. Tajalli Allah ya teh. Ieu teh Allah, Rahman Allah, Rahim Allah aya di urang kabeh. Ieu teh keur tajalli. Ya urang boga tanaga ti Allah, urang boga kersa ti Allah, urang boga kicep ti Allah, urang boga denge ti Allah, urang boga tanaga ti Allah, urang boga kahayang ti Allah. Atuh berarti kan ieu teh tajalli Allah asli nama. Ngan urang mah lantaran dihak di syariat teu meunang kos kitu. Ketika geus dibere mah urang ku Gusti Allah mer. Ya Allah ya Rabbi aing teh hiji teh jeung Allah orangana. Padahal mah jeung manusia, tapi perasaan jeung Allah. Ku sababna tajalli Allah. Eta kakarak ke judul, ke cara kadituna mus dibere, masyaallah, masyaallah, masyaallah. Urang sorangan ngarasakeun teh poho bisa sapoe urang embung keluar. 2 poe urang keur ngarasakeun nikmatna berhakikat. Teu hayang kapanggih jeung jelema, teu hayang. Eta mah makhluk keur jeung Allah nikmat jeung Allah geunaheun teu dipake ka aya ketika amprok jeung jelema asa lain jeung jelema asa jeung Allah. Lamun urang kos kitu dipake di syariat atuh sasar. Oh aing sasalaman sesama Allah kita sasalaman. Tolol pan goblok tuh. Teu beunang eta teh badak pagawean hakikat ulah dibeja-beja ka tariko. Tariko ulah bebeja ka syariat. Syariat bae cara urang. Penemuan di tariko loba engke. Teu meunang. Ngaranna ge batin, engke dibere rasa ieu rasa itu rasa. Ya Allah, ya ulah dibejakeun kecuali keur ngabahas Ihkam misalna, Ihya misalna. Atawa dipatali jeung Al-Qur'an, patali jeung eta. Tuh gitulah para jamaah kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Jadi horenganan eueuh nu pangzolimna kecuali nu kafir, jelema nu musyrik, jelema nu murtad, etalah pangzolimna jelema nu sesembahana lain Allah. Nomor kedua, nu pangzolim-zolimna mah jelema nu teu make kana ayat-ayat suci Al-Qur'anul Karim, berpolitik, berekonomi, berbudaya dan lain sebagainya, teu make aturan Al-Qur'an. Eta nu pangzolim-zolimna mah menurut nu bogana Allah Subhanahu wa ta'ala nu disampaikan ku Kangjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam nu kurang kuari kadenge horenganan kos kitu tinggal nur-nurna cahaya-cahaya ilahi anu nembus ka hate masing-masing datang ka mana keyakinanana terserah tah kumaha Allah merena jeung kumaha urang narima. Ngajina dicukupkeun ka dieu catet halamanana dina minggu hareup urang ganti kitabna geus lain make kitab ieu. Insyaallah urang nyaritakeun iraha tanggal 1 Ramadan jeung bag-bagan tentang puasa ala kadar adab-adaban jeung tingkah-tingkah urang puasa. Ngaji nu sabihara-sabiharina urang tutup, mudah-mudahan urang panjang umur, dibere sararehat, dibere kararuat, bisa ngalaksanakeun puasa urang ka Gusti Allah, ngalaksanakeun zakat, ngalaksanakeun tarawih, ngalaksanakeun tahajud, ngalaksanakeun sedekah jeung ibadah-ibadah nu lainna lain di Ramadan bae. Terus saterusna urang bisa ngalaksanakeun ibadah nu dimaksud hayang meraih ridho Allah Subhanahu wa ta'ala. Ketika urang teu kuat karena dibere kelemahan, ulah leutik hate. Sebab urang diberena sakitu ku Gusti Allah, nu penting urang bisa ibadah sabisa urang. Ulah leutik hate jelema nu boga panyakit mah bener-bener teu kuat puasana, kemudian dipaksakeun bakal riweuh ke diri sorangan salantaran mah asli mahna ulah puasa. Allah manteu nitah ngarusak diri datang ka urang puasa lantaran boga penyakit mah asar geus teu bisa ditanya. Kan
pen saya mah ditanya kos itu batu kapacirit tolong sasadana terus jasa atuh teh mah hitut kapacirit itu puasa dan puasa baik pancen emak aja ya kuat wallahu alam ya sahaya nu nanya ye babaturan ye Haji Adang oh Haji Adang mana ya ayo geus teu kuat ye jam sabaraha cenah ye 2 jam deui ka mana ka magrib oh sudah teh ka Bandung goblok kan geus teu kuat badi gula puasa geus la yukallifullahu nafsan illa teu kuat gering asli geringna mah ulah leutik hate aya ridho Allah di dinya datang ka mana kuatna di dinya aya ridho Allah jangan menang Allah kabeh ge kadang-kadang nu puasa mah disiksa anu teu puasa mah diganja kumaha teh nu puasa asa aing deh siapa dulu nih Pepen deh siapa orang yang tidak kenal saya neraka jalan banget ya malah sakit diberen aku Gusti Allah nyanggakeun sadaya jatuh hayang nama atuh kuat tapi Allah merena sakit cak Allah teh dedeh cakeun we maneh teu puasa ge da aing membere kekuatanana tuh kan keun bae aing anu nyaho maha uning aing keun we dihirupan ku aing digeringkeun ku aing nu penting kolbu urang dipaenkeun aing neuleuh ka hates ya innallaha la yanzuru ila suwarikum walakin yanzuru ila qulubikum nah tinggal urang Jumaanan minggu hareup urang penutupan sekalian pembahasan wallahu a'lam Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin fil awwalin wal akhirin barik wa sallim wa radiyallahu ta'ala an sadatina ashabi sayyidina rasulillah ajma'in ya Allah ya rabbal alamin Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim Allahumma hdina siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim minan nabiyyin siddiqina wasyuhada'i wassalihin wa hasuna ulaika rafiqa dzalika fadlun minallahi wa kafa billahi alima salli wa sallim ala jami'il anbiya'i wal mursalin walhamdulillah